Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Siti Marwah Nur Fazli, kelas 5 dari SDN Cipangisikan, Kecamatan Ranca Bali. Dina kesempatan ieu bade mempresentasikeun hasil review buku dina bentuk puisi. Judul buku Rerencangan anu tos angkat, penulis Aloysius, penerbit Bina Sarana Pustaka, jumlah halaman 48 halaman. Rerencangan anu tos angkat. Rerencangan anjeun terus di hate abdi, anjeun midamel abdi pikeun jadi bagja. Basa dina dinten-dinten abdi ngarasa sepi, anjeun datang sarta midamel abdi jadi bungah. Ngan saukur diri anjeun hunggul anu bakal aya di wartos abdi seusah atawa bungah. Anjeun masihan abdi kakuatan sarana kaendahan. Kaendahan nu ku anjeun pasihkeun bakal abdi kenang. Wanci abdi inget basa harita anjeun masih aya di dieu. Kadang abdi ngara sedih kusabab rerencangan abdi ayeuna teu aya deui nu midamel abdi jadi bagja. Di wanci diri anjeun teu aya, hirup abdi asa sepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.